Teh ih cenah yang jajan sebelah kadinya antri teu cek abi teh sok mumpung eueuh sasaha gerak ka dieu. Ari sabat manehna ngechat mah emang keur eueuh sasaha. Ari pas manehna datang pas ngabring bocil-bocil oge arek jarajan. Nya wayahna we manehna teh ku abi dititah ngantri. Ari anak bocil mah pan sok riweuh geuning ari teh diheulakeun. Tah ieu di dieu saenggeus manehna aya meureun antri 15 menitan mah kakara kok ieu kajieunkeun. Terus ieu di dieu manehna teh jajan seblakna 8.000-eun. Toppingna teh hayang kerupuk oren, mie tiaw, sayur, tulang, terus hayang make jamur satengah. Terus di dieu oge cenah hayang ngajaran si seblakna teh hayang make kecap. Ari biasana mah pan unggal nyeblak oge can pernah make kecap. Ari pokna teh cenah penasaran kumaha rasana seblak make kecap. Ayo, saha di dieu anu sok nyeblak pake kecap? Masih mending make kecapnya. Ieu sok aya nu nyeblak teh hayang pake saos jeung cuka. Terus sok aya di dinya kadatangan pelanggan teh anu aneh-aneh. Hayang jajan seblak tapi embung make bumbu seblak. Jadi seblakna teh embung make bumbu cikur jeung bawang bodas. Kur ngagolakeun cai we make royco we hungkul. Leuwih aneh kan kitu mah. Coba di dieu aya teu nu sok nyeblak tapi tara make bumbu seblak. Tah ieu caritana pesenan seblakna beres ayeuna mah urang bikeun ka pelangganna. Bari dibikeun seblakna teh di dieu manehna bari ngutruk. Majar teh cenah meuli seblak saporsi ge kuat sajam.